Poe ieu urang bakal menang jodoh. Pasti jodoh ieu urang jeung bakal menang duit oge. Sugan we rezeki urang. Ya. Ya Neng Marni. Muhun, kumaha gitu Kang? Neng Marni. Bade ka mana Neng Marni teh mitos geulis kieu. Aduh, kumaha acuk ieu tos sami kieu. Tiasa teh urang amang jeung Aa kan biar satu hati sampai mati. Emang karya meureunnya kabeh lalaki teh karek kenal ya. Geus ngajak jalan-jalan deh. Justru eta Neng Marni nya urang teh mending urang jalan-jalan. Laras teu aya tos jalan-jalan mah meureun urang tiasa beuki deukeut bakal akrab beuki wano bisa meureun. Bisa naon ieu teh maksudna? Geus lieur-lieur. Maksudna lieur kumaha Neng Marni? Sedikan urang teh nu lieur ku Neng Marni kabungbuleungan. Bila perlu Neng Marni ditukunkeun cewek mah. Ieu meureun imah Mang Tarmi teh. Cenah mah hareupeun teh aya tangkal jamu di handapna kursi. Ieu kitu. Dak wana di dieu. Deuh, kemana si Saud teh? Di daguan di dieu teh. Bawa nipu dewek mun. Pirakun nipu dewek. Pan si Saud teh bala dewek baheula. Nikmat. Arep. Si aing udah di dia. Tadi dewek teh. Teh ka mana wae atuh? Jadi atuh coy. Da apa wae ka dewek. Kan si geus gaya kitu mah teh nganaon deui atuh nu penting mah mah bisnis teh kudu jadi. Kabeneran ayeuna teh ceuing teh nungguan. Siap Tan? Siap atuh, Bos. Bos Herman mah pasti siap. Wae, pan hayang randa. Alus pisan. Ayeuna pisan si lain jeung dewek urang ka imana Ceuiim. Ayeuna? Nah, ayeuna atuh kira dek isuk teh atuh carekan aing ku Ceuiim. Ngomong-ngomong eta. Dia ngomong naon eta? Nu kitu cilok. Ai cilok teh aci dicolok. Oh. Beda jeung cilung. Cilung naon? Aci digulung. Aya deui pan misro. Amis di. Amis di jero. Aya deui cimol. Aci digemo. Aya deui nu keur viral ayeuna. Naon? Kajetot. Naon kajetot? Nyuuh we di juru. Atuh, kitu atuh. Aku. Kade omat, eta jangan buang sampah sembarangan. Ulah micin sampah sembarangan. Nah, Ya, nah aku kitu. bisa carakan Pak RW. Ambilin atuh. Sama beak atuh ieu tinggal sampahna. Apa cek si lain ulah naon teh micin sampah sembarangan pang micinkeun. Hayang tadi Ngomong teh tadi atuh. Si lain mah ongko teh micin sampah sembarangan. Ngalungkun di mana wae. Mah si lain teh. Geus kumaha ieu? Bisnisnya jadi teh ieu. Nya jadi atuh
Hayu anggal lamun geus siap enak hayu urang langsung. Siap bos Herman. Hayu tong dilelakeun. Soalna lamun dilelakeun ieu bahaya. Aha bahaya. Bulukan lain. Yuk, Bro. Bukan. Maju, nanti gue dia. Sabar, aku hari si lain dan naon obi kudu sabar di rumah. Kala. Ayo teu beres euy. Si lain naon Kardi? Make laju hansip sagala euy. Nah, naon selain gut. Duh, ulah deuleuh ka dewek. Kumaha dewek we? Naon teu meunang si lain? Nu jadi pertanyaan si lain naon maksud dia make baju hansip sagala? Heeh Gut. Bawa ieu jelema rek nipu Gut. Sapa dewek mah? Si Udi pan. Digigitkeun kedok hungkul. Hah? Mah bisa euy. Maneh deui milu urusan dewek. Oh gut. Saha maneh teh? Dengekeun lah dewek ngomong. Alah. Dewek mah geus teu perlu euy penjelasan si lain. Si lain mah jelema licik. Si lain dititah ku saha ieu jadi hansip. Sok ngomong. Dewek mah geus resmi gut. Jadi hansip. Tadi dewek geus laporan ka Pak RW. Pak RW asa teu mungkin euy teu percaya dewek mah. Jeung si lain naon make jeung pura-pura gagap seperti gitu. Naon hayang dikarunyaeun ku dewek? Percaya aing mah ka maneh. Ya ieu teh saha Gut? Nu sabenerna saha ieu jelema? Atuh moal cetok aing geura. Geus lah gut. Dewek mah hoream kudu berdebat jeung maneh. Nu sidik dewek geus berubah moal jadi preman. Ayeuna jadi hansip. Wah, si teh preman asana Gut. Justru eta si ieu teh preman malah sok majegan wae di kampung urang teh pan. Ayeuna make baju seragam kieu. Teu percaya dewek mah. Coba ngomong maneh gut. Klik. Si RW kumaha urusanana ieu teh. Jelema kitu dijadikeun keamanan. Kumaha lamun urang ka RW heula ayeuna? Henteu Gut. Ayeuna mah urang ka RW heula we ayeuna mah. Yuk. Si lain mah. Mending oge ayeuna mah urang ka RW heula. Mending ayeuna mah urang ka RW heula yuk. Cik urang mending ka RW heula. Ieu karena si Kardi urusanna beda deui. Ya ada ka RW heula. Ka RW? Mending ka RW nya. Mending ka RW. Ieu lauknya. Padahal melak teh ieu teh. Kilo ieu teh. Pele. Ogut aya naon ieu teh nya sarareuwas kieu teh. Reuwas pantes Pak RW, datang dewe ka dieu. Naon maksud Pak RW? Si Kardi dina preman dijadikeun keamanan hansip nu disebutna. Ternyata naon atuh Gut ari Jang Kardi deuk jadi hansip mah. Da ngomongna ka Bapak kan laporan bahwa manehna teh deuk insaf cenah kitu. Halah, insaf. Nya preman mah, nya preman we moal insaf. Katuju. Pak RW satu pisan. Si Kardi teh di kampung ieu teh kan majagan wae ka tiap jelema teh ningali lalaki, teh ningali awewe, teh ningali aki-aki, teh ningali nini pajek teh. Aduh Pak RW mah ieu salah pisan ieu. Tenang Gut, ari masalah si Kardi jadi hansip mah keun we tenangnya. Urang tingalikeun we ku teu kusarea. Keun ulah naon gitu, ulah gempeur, ulah geueung masalah eta mah. Da ngomongna nya si Kardi teh manehna teh deuk insaf cenah. Ngomongna teh gitu. Nya teh urang Bandungan we. Urang Bandungan ku saarea. Dah gampang atuh. Masalahna lamun si Kardi majeg atau malak. Nya orang pecat we atuh nah da gampang meureunanya. Urang teh gitu. Oh, bener Gut. Ngeus lah. Ayeuna tong mikir si hansip. Kumaha bisnis randa.
Tapi itu mending gegut. Ayo nama meningkatkan pikiran piduyuteun. Ya nuh Pak RW. Barengan hampura ya bisi dewek jeung si Herman tadi ngaganggu. Yang barengan lo kumaha cariosan Pak RW. Ku dewek jeung ku Herman barengan naon teh? Dicatet bener teh? Bener. Lamun eta si preman ayeuna naon teh majikan deui, jadi kedok kumpul tah make baju hansip teh. Urang ingat bener. Bener. Kami kitu mah tuh abi sama nya urusan penting ya. Oh. Bisnis gede Pak RW. Waduh. Tah doakeun Pak RW. Lamun jadi ya bisnis gede ieu, Pak RW kata seretan. Ih, naon kata tangan? Hai. Sampurasun. Hai mana? Ayo. Assalamualaikum. Salam.